mitra nuju ngadanggukeun dongeng enteng pangbeberapa mana di Mang Jaya Official di channel YouTube ieu. Mang Jaya ngaturkeun nuhun magi siaran-siaran ieu panjang ya para mitra jigana YouTube anu pas ya para mitra sebentar sayeuna. Namun insyaallah para mitra mang siaran Mang Jaya sanesna kapayun nuju di emut gitu kinten naon cenah kitu para wargi. Aduh Mang Jaya siaranana tenapi munculna dina bidang-bidang naon. Mangga atuh gara-gara harta dongeng karangan Bapak Tatang KS nincak bagian ke-45 Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberapa mana. Mangga nyangakeun ka wargi-wargi sadaya dongeng nuju duna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-45 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-45. Para wargi anu mulia mangga dongeng urang lajengkeun deui carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang. Harita Neng Yani ka kamar ngabuntel pakaian 4 potong ku samping kebat. Kitu deui pakaian si Cipeu dibuntel dihijikeun jeung pakaian anu Neng Yani. Teu kungsi bebeja heula ka Aki Joher harita keneh Neng Yani jeung si Cipeu sanggeus menta doa ka Nini Anyang. Tuluy arinit bari can puguh anu baris dijugjug ku manehna. Sanggeus Neng Yani jeung si Cipeu areuweuh mah di goa sada anu ngagulubrag. Puguh we Nini Anyang reuwas gentak disampeurkeun. Si horeng nu ngagulubrag teh jubung dibabetkeun ku Aki Joher. Tuluy kaluar kalawan nyarekan ka Nini Anyang. "Nini, ari sia aku nanya haon sia teu eujeun kitu?" Panjana aing mah ditita nyumput di goa teh dihalangan ku jubung. Aya gadon di kurungan ku jubung. Paingan aing ngarasa eungap jeung asa panas. Deuleu ieu, aduh kesang bani ngobrol kieu deuleu. Teu uyahna keur lepet teh sia. Tibatan aing di kurungan ku jubung leuwih hade urang silih dengkek deuleu. Pati-pati paeh ge babarengan teu panasaran sia. Cek Aki Joher bari kaluar ti goa. Di dituna amek kanu jadi pamajikan make ngajak silih dengkek sagala. Aduh hampura paralun deuleu si Aki paralun. Panjana teh jubung dipake ngahalangan nyaneh teh horeng diturubkeun. Ya lain dihaja deuleu si Aki, kitu sotenan bakat tingku gempeur deuleu. Cek Nini Anyang bari hate mah hayang seuri. Ningali sirah Aki Joher pinah ku Huut. Ih, jadi itu nya mangolo sia nya make nyana kemae marepais beunteur sagala. Cik Aki Joher pangdengen nama Nini Anyang. Rek merepais beunteur padahal nyebut bakat tingku gempeur. Kai atuh Nini Anyang seuri. Mondong cecenggiran sia lenyet. Yoh, lamun ngegableg bibir alus sia. Bibirnya nih siga dompet lepet merweng. Hari si Nyai jeung si Cipeu geus barari ti kebona euy. Aki Joher nanya ingeteun ka Neng Yani jeung ka si Cipeu. Samarukna araya keneh di kebon keur nguneur. Aki puguh si Nyai jeung si Ipeu teh arinit. Keur meuli wajit. Wajit cubang. Duh, aing mah lain keur meuli wajit. Init arinit deuleu init. Hah. Kumaha Nini derengan teh arinit? Heuh, arinit. Init ka mana sia Nini? Teuing rek edit ka manana mah sabab sieun bising soldadu ka darieu. Be alah onyon. Kunaon teu bebeja heula ka kami sia. Nyaneh deui teu ngabejaan si Nyai jeung si Ipeu arinit. Eta meureun nyapangna ku kami di kurungan ku jubung teh ngaran teu nyaho initna. Keun sia disusul ku kami mah sia Nini. Montong deuleu montong, ari kami rek jeung saha deuleu. Nini Anyang nyekelan leungeun Aki Joher. Lesotkeun sia Nini. Nyane mah ngecedog di dieu jeung Ki Karta. Pan baheula lagi ke Karta teh ka bogoh nyane lain. Nyaho sia. Kami mah teu bogoh ka Ki Karta bari nage. Manggeus bari nage sia. Yeuh Aki. Pae hirup urang babarengan jeung kami ke sakedeung deui ka ijo asak. Urang daang jeung kami deuleu. Duh sok atuh daang mah bareng jeung kami.
Geus asa ke jona? Cek Aki Joher meuni curingak erek diajak dahar magancang andekak sila. Kenahan urang jait heula deuleu liwatna. Nini Anyang nurunkeun kastro tuluy para mitra sangu liwat di wadahan kana boboko leutik. Kalawan harita kene Aki Johar jeung Nini Anyang dalahar di dapur meninggal limet bangun anu paronyoeunaker. Malikan kana perkara si Cipeu jeung Neng Yani. Caturkeun para wargi sadaya geus aya di hiji pilemburan. Atu isukna si Cipeu jeung Neng Yani ngagabungkeun jadi TKR. Neng Yani di bagian palang merah ongkohan di hiji pasukan aya bae bagian palang merahna. Ngan hanya kal eta pasukan jumlahna anggotana 50 urang teh can aya pimpinanana. Lamun komandan teh macan aya komandan anu pikeun ngatur itu ngatur ieu jeung anu mimpin. Ku dasar kitu nurutkeun kamufakatan sarerea nya si Cipeu diangkat jadi pimpinan. Kalawan eta kesatuan dingaranan ku si Cipeu pasukan Serigala Putih. Dina hiji peuting si Cipeu mawa anggotana tujuhan nu maksudna rek ngayakeun gerilya ka pihak musuh. Bari beungeut masing-masing dicarorengan ku Sehong. Sedang pakarang nu dibawa lintang ti Bedog jeung Peso Balati malah aya nu mawa kampak. Sedang si Cipeu teu katingali mawa nanaon estu lemor tapi wawanen lain lumayan. Nu matak manehna diangkat jadi pimpinan sajabati kitu si Cipeu pinter kana ulin silatna. Sanggeus deukeut para mitra sadaya ka asrama kumpeni brek sararea darpa sabab si Cipeu mere ieu sarah ka anggotana. Si Cipeu runut rina teu beda ti mata sato galak. Ret ngareret ka anak buahna nu keuting darpo. Geus kitu mah si Cipeu ngantelkeun curug kana bibir mere isarah ulah nyarita. Kojengkang si Cipeu ngojengkang ngajauhan anak buahna brek depa. Panon manco ka saurang kumpeni nu keur lajag-lejeg ngajaga bari nyekel bedil. Geus aya kana setengah jamna si Cipeu bae nyampeurkeun ka anak buahna atuh puguh we anak buahna ngarasa hariwang. Sok ingis si Cipeu beunang ku pihak musuh. Na atuh anak buahna keur nunggu-nunggu teh hareuwas samalah marsat Bedog. Sabab gigireun aya nu ngaluncatan pager kawat ana disidik-sidik. Si horeng nu ngaluncatan pager kawat teh Ajag Bodas. Nu teu kanyahoan ti mana torojolna. Ujug-ujug ngaluncatan pager kawat bae. Harita Ajag Bodas katingali ku anak buah si Cipeu ngarontok kumpeni nu keur ngajaga kalawan beuheungna dikerekep. Teu kungsi 2 menit kumpeni nu dikerekep ku Ajag Bodas teh ngaleupaskeun nyawa. Gep Ajag Bodas hangegel bedil, tuluy digugusur ka sisi pager hareupeun anak buah si Cipeu. Beretak Ajag Bodas lumpat deui reg eureun tukangeun saurang kumpeni nu keur ngajanteng deukeut lawang asrama. Parang nu ngajaga malih kabrug dirontok ku Ajag Bodas terus direweng. Dada raca gartihan atuh beuteung dewol. Durug-dug bedilna digusur ku Ajag Bodas ka sisi pager. Sok dituna hareupeun anak buah si Cipeu. Sedang anak buah si Cipeu saurang eueuh nu wani nyokot kana eta bedil. Gawena silih reret jeung baturna. Palenyeng Ajag Bodas lumpat deui ngadodoho anu keur piket tiluan. Gabrug Ajag Bodas ngarontok nu keur piket. Puguh nu duaan reuwas aya Ajag Bodas ngarekep baturna. Adun saurang ngokang bedil nu maksudna rek nemak Ajag Bodas ngan teu kaburu nemak. Sabab Ajag Bodas leuwih rikat ngarontok tuluy ngarekep beuheung. Ari nu saurang deui nyabut pestol, teu kungsi dibakaskeun sabab kaburu dirontok manten ku Ajag Bodas. Gep leungeunna digegel atuh pestol murag. Geus kitu dikerekep nepi ka tiluanana korban sapada harita. 2 bedil jeung hiji pestol digusuran ku eta Ajag Bodas kalawan dituna sisi pager. Samalah harita Ajag Bodas disada guak gaib. Tapi lamun harita teh bari ngoer-ngoer bedil jeung pestol. Taksiran lamun di manusia manitah nyokot ke anak buah si Cipeu. Geus kitu kakara anak buah si Cipeu ngarongkong senjata aya 5 sikina. Celeng Ajag Bodas ngaluncatan pager kalawan belenyang lumpat kalawan teu temong deui. Atuh anak buah si Cipeu harita haharewosan ka baturna. Lain euy. Dek ngarasa kaget euy aya Ajag Bodas nganiaya kumpeni. Bari senjatana diserengkeun ka urang. Na Ajag siluman kitu atau Ajag kajajaden. Da Ajag sebut sato biasa mah bet moal nya kitu euy. Ngan kumaha pilakueun urang geus kieu ye? Balik ka asrama kumaha pimpinan urang eueuh? Pokna ngarasa bingung. Kudu jadi pimpinannya eta si Cipeu sabab eueuh di eta tempat ari baturna saurang pokna. Kumaha tuh nya ditinggalkeun hariwang sieun katohyan ku patroli.
komo kitu 5 urang kumpeni geus korban ku ajag bodas. Kada pasti urang dikepung ku kumpeni nyahoan baturna korban. Tapi urang balik euy lah tibatan urang beunang ku pihak musuh sugan we nu jadi pingpinan nuturkeun balik. Barang rek ari ni Torojoa si Cipeu nyamperkeun kalawan ngajakan balik ke anak buahna. Anu teu hararese harita para mitra sadaya, atuh harita kene gancang beralik bari marawa senjata. Sedang perkara ajag bodas ku saurang ecan dicaritakeun ka si Cipeu. Datang ka tempat anak buahna si Cipeu nu keur ngajaraga teh ting korejat nangtung kalawan pokna bari ngacungkeun peureuh. Mereka! Tema si Cipeu jeung anak buahna. Gek dariuk dina bangku awi, lintang ti si Cipeu nu diuk dina kursi kai teh. Manehna sorangan sabab manehna jadi pingpinan atawa komandan. Ari senjata ditaruna di luhur meja hareupeun si Cipeu, atuh anak buah nu saurang pokna. Pak, abdi teh ngerasa atoh aya pak, kaget aya pak. Anu jadi atohna teh meunang senjata. Ari nu jadi kagetna teh eta senjata meunang ajag bodas. Harita waktu bapa ngaleos teh. Tukangan abdi jeung babaturan aya nu luncat ka jero asrama disangka ku abdi kumpeni atawa gorombolan rek ngarontok. Ari disidik-sidik koreng ajak bodas pak. Geus kitu eta ajak bodas teh ngarontok saurang kumpeni nu keur lajag lejeg. Nepi ka kumpeni korban kalawan senjatana digusur ku ajak bodas. Bari dituna sisi pager kawat hareupeun abdi. Geus kitu ajak bodas ngerekam deui kumpeni. Eta 5 urang kumpeni pak, kabeh korban dikerekam ku ajak bodas. Kalawan senjatana diasongkeun ka hareupeun abdi. Satadina mah abdi jeung nu jadi babaturan trek beralik. Ngan teu lila bapa norojol. Dari bapa tos di mana tuh? Cek ajag, cek anak buah si Cipeu katelah ragu. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Ditanya ku anak buahna si Cipeu ngajawab. Oh, dewek teh keur ngintip kekuatan musuh. Aya di belah wetan tah, sabala dewek ampir-ampiran katoyan euy ku patroli nu make panser. Mun hadena we euy kasebrot ku ieu. Ku lampu panser teh. Ari bulubus dewek asup kana gonggo. Yah, lamun teu diikat mah pasti dewek diberebet euy ku senapan mesin. Geus eueuh mah cileng atuh dewek teh luncat jampurkeun ka marane. Perkara eta ajag bodaskeun bae tong jadi palikiran teuing bawa karuhun urang euy. Nu jadi ajag bodas teh. Teh pistol euy rek dirawatan ku dewek. Badieu nama tau perawatan ku barane. Lumayan euy. Urang geus boga senjata geus aya kana 8 siki, kari usaha pelorna. Cek si Cipeu tuluy ngarawatan pistol. Diselapkeun kana sela-sela beubeur da puguh eueuh sarangkaan. Atuh badieu mah para wargi sadaya harita teh. Kumanehna diserenkeun ka anak buahna. Atuh harita oge memang bedia dirawat pada ngarawatan kulimaan. Isukna pasukan Serigala Putih nu dipingpin ku si Cipeu parinah di tempat. Sabab sieun kadatangan ku pihak musuh. Carana kitu taktik si Cipeu memang ku kakarasa bulan ge pasukan nu dipingpin ku si Cipeu. Geus ampir kabeh ngabogaan senjata. Samalah geus boga brand sagala dua. Atuh dahareun teu kurang tapi lain tirahayat ieu mah hasil kesang anak buahna menang malingan ti gudang pihak musuh. Ari katamah-tamah si Cipeu boga sobat katelah Madasim, manehnya jadi jongos di tangsi kumpeni. Satiap poe Madasim sok miceunan runtah di wadahan kana tong. Sedeng nu di jerona teh aya dahareun boh beas, boh gula kopi, rokok jeung liana. Tampolana sok aya peluru dibungkus ku lama. Unggal mere sok diangkut ke ku tukang runtah, sedang nungakutan runtah na anak buah kene si Cipeu. Ngan kitu jeung kitu taktik si Cipeu mingpin pasukan Serigala Putih. Dina waktu narek nyerang musuh teh anggota si Cipeu tarapoho, ngucapkeun heula takbir Allahu Akbar. Meniseah ditumbu nyebutkeun merdeka. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Cag urang tuna para mitra sadaya. Urang teuneun dihaneuleum sieum, urang tunja dihanduang siang paragi nyokot ningalkeun. Mangsa datang urang samper deui lalampahan si Cipeu. Jeung Neng Yani anu terus nanjeurkeun perjuangan demi ngabela bangsa, nagara jeung agama, ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar. Caturkeun di hiji pilemburan anu kaayan rahayatna keur takiwur nying hareupan ka paur.
Tong boroning nying hareupan mangsa peuting, dalah nying hareupan mangsa beurang oge teu boleh loba karingrang, sabab teu sirikna unggal poe aya bae lalaki nu ditarewakan ku kumpeni. Atuh ti peuting kahariwangna teh ku bangsa Karaman samodel bangsa Garong, jeung bangsa Goromolan kasebut manusia biadab. Sajabati ngagangsing hartabana make luas mahala sagala, marabatkeun nyawa anu satunggal umat Allah. Sajabati kitu loba imah nu didadurukan ku Goromolan, nya teu rek ngarasa tagiwur kumaha ari kaayaan kitu mah. Rahayat di eta lemur geus loba nu ngarungsi nyingkahan pibahyaeun, nyalametkeun diri masing-masing tapi teu kurang di rahayat nu milu berjuang. Bangsa kumpeni ngaksrakna ka unggal kampung, nananyakeun ngaran Jakalalana, hiji pamuda nu keur diuber-uber ku bangsa kumpeni, sabab nu katelah Jakalalana hiji pingpinan laskar nu leber wawanena tur hese beunangna. Samalah ku kumpeni mah Jakalalana disebutna teh manusia siluman, da eta cenah bisa ngaleungit ngagunakeun aji halimuna. Jakalalana geus aya kana 4 kalina beunang ku kumpeni, tapi leupas deui ti Panyara. Bari panto Panyara tetep ngonci keneh saasaltan. Jeung hebatna Jakalalana teh teu teurak dibedil ku peluru biasa. Dina hiji poe di eta lembur aya saurang kiai katelah Kiai Darmin. Harita Kiai Darmin kadatangan ku 4 urang kumpeni. Nu kabeneran Kiai Darmin neme mulih di masjid tosna tepan lohor. Pok saurang kumpeni walandan nanya ku basa Sunda ngan rada cadel semu ngosong. Selamat siang Bapak Kiai. Selamat siang Tuan. An kumaha Bapak Kiai damang? An kumaha ibu an nyai damang Bapak Kiai? Pangesto Tuan mangalingi Tuan. Waler Kiai Darmin bari unggah, atuh kalacat 4 urang kumpeni walana arunggah gek dariuk dina kursi. Kumaha di dieu? Pak Kiai aman? Teu ada pengacau? Apa aman Tuan, di dieu mah teu aya pengacau. Nuhun upami aman. Tapi itu Pak Kiai kenal sareng ngaran eta ngaran anu namina Jakalalana Pak Kiai. Kumpeni nanyakeun Jakalalana, atuh pamajikan Kiai Darmin sareng putrana nu istri nuju dipawon ngaranyu. Lantaran ngaran Jakalalana sasa cicingna di dinya, samalah diaku anak angkat ku Kiai Darmin. Di dieu mah teu aya nu jenengan Jakalalana Tuan. Upami Jahroh mah aya. Panyawah bapa nganging tos sepuh Tuan namina Jahroh mah. Waler Kiai Darmin nyebatkeun teu aya ngaran Jakalalana, padahal putra angkatna pareng Jakalalana keur di kebon dititah ngaladuwegan. Jadi teu aya jenengan Jakalalana Pak Kiai? Leres teu aya Tuan. Tapi menurutkeun keterangan etinu sanes, di kampung ieu aya jenengan Jakalalana Pak Kiai. Cek kumpeni bari ngareret ka baturna. Teu aya Tuan. Rupina lepat we nu ngawartosan eta mah. Jenengan Jahroh disangki Jakalalana. Harita kumpeni teh tuluy nyarita deui. Teh sawios-wios Pak Kiai. Upami Pak Kiai ngadangu aya jenengan Jakalalana, enterang tempatna supaya Pak Kiai masihan laporan kai. Engke Pak Kiai bakal dipaparin hadiah ku ik. Marga itu jangaran Jakalalana penjahat ekstremis Pak Kiai, bo bangsa Indonesia banyak dibunuh sama itu Jakalalana. Lamun Pak Kiai teu enggal masihan laporan, engka bising cidaka. Mangga Tuan mungke upami bapa kaditu naroskeun saha? Ya. Well, naroskeun we jenengan saya, nama saya Pedrik. Temal eta kumpeni si horeng sinyuh Pedrik nu ti heula kungsi kawin kanengyan. Mangga Tuan, mangga. Sakitu Pak Kiai, saya permisi. Ngaleut heula tu Tuan. Nuhun Pak Kiai ulah repot-repot.
An margi bade terus patroli, an pernios Pak Kiai. Mangga tuan. Walar Kiai Darmin bari nuturkeun sasaret teras. Jerut Tuan Hendrik jeung baturna tarurun para mitra. Terus arinit Tuan Fredrik maksudna. Atuh Kiai Darmin kalebet deui bari nutupkeun panto teras kapengker. Nyampak garwana sareng putrana nu istri atuh garwana Kiai Darmin. Nu jenengan Ibu Hajah Salamah sasauran rada harewosan rupi nu sieun. Aduh amanah kumaha atuh mangkaning jakalalan teh apana jadi urang. Eta kumpeni tara-tara make kangna pake ka dieu. Nu ngasiga nu ngarti aya nu ngabejaan yen jakalalana aya di dieu. Saur Ibu Hajah Salamah. Putrana nu katelah eulis Wiwin Mairan. Sumuhun mama rupina mah aya nu ngawartoskeun Kang Jaka aya di dieu. Ah moal aya dudaekeun bebeja urang dieu mah jeung Jaka arang liar ti lain ti peuting mah. Keun bae tong make sieun-sieun sagala. Sabalikna lamun ku ama dibejakeun di dieu sarua jeung ama hianat. Sajabati kitu tetep ama cilaka. Cenah eta ceuk Tuan Fredrik lamun bisa ngabejakeun jakalalana. Tur bisa nuduhkeun tempatna rek di persen atawa dibere hadiah. Lah, eta mah saukur pangolo pamikat. Bangsawalana teh pinter kana nipuna, pinter kana ngolona, pinter kana ngadu dombakeun bangsa urang. Sajabati kitu, urusan eta mah memang geus palalinter pang-pang nama ngadu dombakeun antara urang jeung urang. Sangkan urang paburencai, nu matak urang teh tetep we kudu bungkem ibuna. Saur Kiai Darmin. Keur kitu guru tak saurang jajaka tayalian nu keur diincer-incer ku kumpeni. Tayalian katelah jakalalana atuh Ibu Salamah saurna rada harewosan. Yang Jaka, omat ulah udar idar ujang, ulah udar idar jauh. Lamun rek kacai kajeun di dieu we da aya sumur ulah katampiannya. Dupi kitu aya naon Bu? Jakalalana neuteub atuh Kiai Darmin ngajawab. Tabieu kadatangan ku kumpeni opatan. Manehna teh kadarieu nananyakeun ngaran jakalalana. Nya kumaha teh dicaritakeun eueuh we nu ngaran jakalalana di dieu mah. Aya ge ngaran Jahro panyawah mama. Rupi ayeuna kamarana si bulena mama. Geus arinit deui nyaritana warek tuluy matroli cenah. Samalah ku mama ge saolah-olah ngolo ka mama oge. Saur Kiai Darmin. Ngolo kumaha mama? Jakalalana neuteub kana rarai Kiai Darmin. Nya, saolah-olah ngolo we, ceuk manehna teh. Lamun mama ngadengi aya ngaran jakalalana, tur nyaho tempatna kudu buru-buru mere laporan ka manehna. Engke mama rek dibere hadiah ku manehna. Atuh kumaha teh disebutkeun pokona mah ku mama teh disebutkeun eueuh we ngaran jakalalana mah di dieu teh. Walar Kiai Darmin teras ka jamban bade abdas. Jalaran tos waktosna netepan lohor. Hari Ibu Salamah saurna rupi anu hariwangna. Kade Jang Jaka sing ati-ati nya. Jeung ulah init-initan kanu jauh samalah kacai oge di dieu we tong katampian hariwang. Lain ibu ngarepkeun ujang. Ieu bising ieu poe lain ngarepkeun Jang Jaka cilaka ngan tibatan urang iatna nya. Ibu mah nyarita kitu sote karunya komo kieu. Tas kadatangan ku opat urang kumpeni, ceuk Ibu Salamah nyaritaan jakalalana teu sirikna omat-omatan, atuh eulis Wiwin Mairan kana caritaan indungna. Para wargi kaum dangu, harita atuh Neng Wiwin ge nyimas Wiwin euis Wiwin nyarita. Sumuhun Kang kade sing iatna, datos aya kajantenan mah moal saha nu ngaraoskeunana tangtos akang kene. Atuh ibu sareng ama kitu deui abdi ngiring sesah kumaha pinulungeunana upami dicanak teh mah ku kumpeni. Malih kahoyong abdi mah akang teh atos we di ditu di pasir sareng aki. Di ditu mah moal hariwang teuing sareng tempatna ge singkur teu seueur tatangi. Teu sapros di dieu seueur tatangi. Atuh bumi nu sakieu gegekna kawantu lemur ageng. Tanya alus namanya di akina euy. Di akina eulis we Jang Jaka. Nah ibu teh meni poho-poho teuing nya. Ceuk Ibu Hajah Salamah nyaluyuan kana panitahna nu jadi anak.
Insyaallah Bu ke abdi bade sasangem heula ka mama. Upami saur mama kedah di pasir tangtos abdi ka pasir. Upami saur mama atos we di dieu nya tangtos abdi teras di dieu. Tema jakalalana. Ari jakalalana nyarita kitu ana torojol kersana Kiai Darmin mulih di masjid. Tos netepan lohor jalan ti pengker. Atu Ibu Hajah Salamah saurna. Tah geuning amana sumping. Aya naon atuh ibuna? Taros kersana Kiai Darmin parawargi. Bari ngalirik teras calik dina dipan anu meunang ngamparan ti tadina. Ieu nama teh tos nyarioskeun Jang Jaka ulah angkat-angkatan tebih sumuhun. Hariwang babaku nama jalaran neme ama tos kasumpingan ku kumpeni opatan naroskeun jenengan jakalalana. Ari sangem si Eulis teh saena mah di ditu we di pasir mohon diakina si Euis. Waler Ibu Hajah Salamah nunjuk ka jakalalana. Waktosna kabujeng seep di parawargi. Sanes kirang sono parawargi sono namana taku hoyong teras ngadongeng. Namun kumaha atuh waktosna kabujeng seep.